Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan, hiji carios pangalaman antanapi panindeungan ti salah sawios tokoh Jawa Barat atau tokoh Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Surya. Panindeungan zaman Walanda di wewengkon Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tetela kejemna tentara Walanda di Kuningan. Ieu mangrupi sajarah atanapi salah sawios pangalaman sajati tina nyerat nyaeta Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Surya anu kaleresan anjeunna teh mangrupi salah sawios putra ti Bapa Sastra Santana. Anjeunna mangrupi oge salah sawios guru pendidikan anu dikawitan ti SD Citangtu Kuningan kinten tahun 54. Karesan Bapak Profesor oge kantos nyangking Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Mitra Pasundan, dupi jejer cariosna tiasa dipedar kieu. Kahiji, Walanda ngaganggu kanikmatan budak sunat. Kadua, Walanda asup ka sakola. Katilu, indung rek dirogahala ku Walanda. Kaopat, monumen di pengungsian. Nu kalima, mapangan Nagri Walanda di Amsterdam. Sumangga, Mitra Pasundan, tetela kejemna tentara Walanda di Kuningan. Mitra Pasundan, Desa Citangtu mangrupi salah sawios kalurahan atanapi desa di wewengkon Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nami Citangtu asal muasalna tina dua kecap nyaeta Ci sareng Tangtu. Ci asalna tina basa Sunda anu hartosna tina kecap cai, hartosna air. Sedengkeun kecap Tangtu hartosna pasti. Kukituna tiasa dihartoskeun wireh di eta daerah teh cai geus pasti bakal salawasna aya boh usum hujan atawa usum halodo. Ari pernah na desa Citangtu teh ayana di sawetaneun kota Kuningan nyaeta tepati jauh ukur kurang leuwih 2 kilometer kahalangan ku walungan ti Sanggarung. Mangsa kiwari mah desa Citangtu teh mangrupa salah sawios desa di Kecamatan Kuningan. Bisa gedengeun desa atawa kalurahan Cigantung, Cijoho, Cirendang, Ciporang, Kuningan, Purnawinangun sareng sanesna. Eta desa teh tempatna kacida strategisna pikeun perjuangan ngalawan penjajahan di kota Kuningan. Lokasina teh mangrupa pasir jeung pileuweungan anu merenah pisan pikeun panyumputan para pejuang. Kukituna, Citangtu teh jadi basis gerilya para pejuang. Numutkeun Bapak Profesor, wireh nu jadi rama teh sajabina janten guru, oge inyana teh janten hiji pajuang kemerdekaan. Kumargi kitu anu jadi bapakna atanapi ramana teh mangrupi tokoh pejuang babarengan jeung Bapak Satari anu mangsa harita teh janten kuwu Citangtu oge katalahna Pakucit tingketan tina kuwu Citangtu. Mitra ku masyarakat mah ramana eta nu ngarang teh sareng Pakucit disebutna Dewi Tunggal Pejuang.
sabab pada nyobatul kompak dina nggoning perjuangan. Kulantaran bapak minangka jadi pemimpin pejuang, nyadi imah pisan sekaligus jadi markas para laskar pejuang. Biasana upama rek nyerang ka Kuningan anu jadi indung teh sibuk pakepuk sasadiaan pikeun ngajamu para pajuang kaya ni ngabedahkeun balong, muncit hayam, oge nyangu. Harita teh masih inget keneh keur budak pisan. Kuring sok ngabandungan para anggota laskar anu keur ngabersihan bedil. Arinyana ngasah belati sarta rupa-rupaning sasadiaan pikeun narajang engke peutingna. Kocap kacaturkeun peutingna sakabeh hayat nyara rumput di hiji panyalindungan nyaeta di kebon atawa di kolong imah sewang-sewangan sabab bakal aya pertempuran. Sapeuting kapireng ti jauhna suara bedil patembalan antara tentara pejuang jeung tentara Walanda. Biasana lamun tos aya serangan teh isukna bakal aya serangan balesan ti tentara Walanda. Lembur teh terus-terusan digempur diserang ku mortar. Tapi alhamdulillah teu aya korban. Lantaran mortar atanapi mortir teh teu keuna kana imah, tapi lobana mah ragrag di kebon atawa di sawah atawa di balong. Memang wargi nyumutkeun sim kuring sapara kanca oge di wewengkon Kuningan oge palih Cirebon, Walanda teh dina sajarah sok kacutat. Narajang ka pakampungan teh nganggo kanon mitra. Mangga telaskeun. Anu satuluyna tentara Walanda bakal datang ngobrak-ngabrik imah anu pamaksudna sejaneangan tentara pajuang pang-pang nama anu jadi bapa. Lamun tas narajang tentara Walanda, biasana bapak sok mawa oleh-oleh mangrupa susu, kornet, sardensis, anu meunang ngarampas ti markas tentara Walanda. Puguh bae bisa dahar ngeunah sabab zaman harita mah kornet, sardensis, oge susu teh mangrupa kadaharan langka sarta mewah tur moal kabeuli cenah wargi. Salah sawiyosa lakon di antawis sababaraha lakon bade dipedar nu kacida nunduhkeun yen tentara Walanda teh kacida kejemna. Jejer carios kahiji nyaeta Walanda ngaganggu kanikmatan budak sunat. Walanda ngaganggu kanikmatan murang kalih nu disepitan. Lalakon disunatan ninggang dina tanggal kurang leuwih 28 Juni tahun 1847 anu mangrupa hiji patok sejarah dina lalakon hirup sagembelengna salaku umat muslim. Anu jadi catetannya eta lalakon disunatan dina zaman Walanda anu keur memeujeuhna maceuh ngajajah. Sanajan dina zaman weurit ku gangguan Walanda tapi kacida pisan bungahna barang dibejaan ku bapa yen kuring rek disepitan. Tapi bapa ngawanti-wanti yen disunatan teh bakal dilaksanakeun basajan bae secara sederhana. Sabab ku kaayaan kasulitan ekonomi sarta werit anu sawaktu-waktu aya serangan ti tentara Walanda. Maklum bapa teh tokoh pajuang anu salawas neliteangan ku tentara Walanda sarta desa Sitangtu teh mangrupa basis gerilya para pejuang. Kacaturkeun sapoe sameh prungna disunatan loba para kulawarga ti ditu ti dieu anu daratang rek kondangan. Bari mawa rupa-rupa kadaharan sarta ngahibur kuring salaku budak sunat. Acara peuting sapoe samemeh disunatan nyaeta ngalaksanakeun tataliparan ti karuhun nyaeta ngembang anu mangrupa ziarah ke makam karuhun anu aya di wewengkon Pager Barang sarta di pamakoman umum di desa Citangtu. Kusababna kaayaan weurit zaman Walanda, ngembang teh cukup dianteur ku abah kalayan cukup ku leumpang henteu tutumpakan tumpak kuda atawa ditandu bari rame-rame sakumaha ilahan ngagumirakeun budak sunat kiwari. Peutingna sanajan bari hariwang aya panarajang Walanda, diayakeun hiji hiburan mangrupa reog si kecrit anu mintonkeun rupa-rupa bobodoran pikeun ngahibur budak sunat sarta para tatamu anu kondangan.
Ninggang kamangsana disunatan kurang leuwih jam 2 peuting. Kuring teh dihudangkeun pikeun ngeueum nyaeta dimandian di hiji balong. Dina kaayaan hawa wewengkon Citangtu atawa lembur Citangtu anu kacida tirisna, kuring digandong. Lamun teu salah mah nu ngagandong teh wastana Mang Sarian. Kalayan dibarengan ku tatabeuhan kayaning genjring, reog jeung kendang penca. Saanjogna ka balong tuluy dikeueum bari dimandian raramean tulobaan babakuna mah ku kaum istri. Dina zaman harita di lembur Citangtu, aya hiji kepercayaan atawa mitos yen sing saha istri parawan anu milu ngamandian budak sunat, cenah bakal tereh menang jodoh. Puguh bae loba parawan anu rame-rame ngamandian kuring. Duh ka harita mah dina make sabun atawa henteu. Lantaran zaman harita mah sabun teh mangrupa hiji barang langka tuluy bisa disebut barang mewah. Hawa tiis becis teu karasa. Sabab pada ngahibur kudu ngamarandian bari gogonjakan sarta rame ku tatabeuhan. Satuluyna mah dina kaayaan ngahodhod katirisan kuring teh digandong pikeun prosesi saterusna. Saanjogna di imah kuring, kuring tuluy didangdanan make papakean budak sunat. Nyaeta make sarung sarta baju anu alus tur weuteuh bari make kabangong. Kocap prosesi sunatan dimimitian. Dina kaayaan rame ku tatabeuhan kuring dilahun ku hiji bapa-bapa nyaeta ku pakucit. Kalayan sirah ditutup, proses sunatan dipitembayan ku kersana Bapak Agusti dusun Windu Haji. Bari dibarengan doa solawat rame-rame. Teu karasa nanaon disunatan teh lantaran dina kaayaan baal bari dibarengan sora solawat sarta tatabeuhan. Nalika tutup beungeut dibuka, proses khitanan beres dibarengan komando anu ngagorowok. Cek belana! Cek belana! Anu mangrupa hiji parentah mencit hayam jago pikeun dijadikeun bakakak minangka santapan utama budak sunat. Sakabeh anu araya surak tanda yen sunatan tos salamet rahayu. Kacipta keneh kolot-kolot daratang bari galumbira pisan saperti apa, emma, mbah, ua awang sarta dulur-dulur sejena, bari pada ngarangkulan tur cirambai ku Cipanon. Sagala rupa kadaharan anu ngareunah ditatawarekeun sapertos apem, papais, daging hayam, kulub log, lauk jeung sajabana. Satuluyna mah rame-rame anu araya teh nyarecep ka kuring mangrupa mere duit kencling atawa duit kertas diasupkeun kana baskom. Puguh bae kacida bungahna sabab bakal loba duit. Dina mangsa rame-rame daratang anu nyarecep nyaeta warga lembur. Ujug-ujug aya hiji sora anu nyorowok mani tarik pisan handaruan. Dulur! Walanda! 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 Walanda, awas aya Walanda, oi! Bari tuluy tembakan bedil patembalan patema-tema mani matak pikasieun oge pikagimireun pikeun rahayat lembur Citangtu jeung sabudeureunana. Puguh bae nu araya pangpang namah lalaki tagiwur pating buriak lalumpat pikeun nyalametkeun diri masing-masing. Komo bapak sarta para pejuang mah tuluy langsung siap jayaga pikeun ngalakukeun hiji perlawanan bersenjata. Sararea panik teu puguh nu dicagap, samarampa samar cagap. Anu kacipta keneh nepi ka kiwari nyaeta aya di antara anu rek nyecep inyana teh mita pasundan geus siap duitna rek asup kana baskom. Tuluy tarik deui
Bari disakuan deui nu satulina mah berombang lumpat rek nyumput sieun ku tentara Walanda. Sanggeus kitu mah kuring digusur ku emi. Sareng emak kalayan disarengan ku nuliana lumpat ka hiji panyalindungan di wewengkon simpur kerep hiji leuweung anu deukeut ka Pilemburan. Bayangkeun mitra, kumaha ripuhna kakara gebrek disunatan tuluy kudu lulumpatan. Nya harita pisan mangsa-mangsa anu penting dina sajarah perjuangan kemerdekaan. Nyaeta cenah saur Pak Profesor, kecelakaan getih tina waruga kuring anu ngabaseuhan bumi pertiwi di Citangtu anu mangrupa saksi hirup suasana perjuangan ngalawan penjajah Walanda. Eta mangrupa titik sajarah dina perjuangan kemerdekaan. Mitra Pasundan, jejer carios kadua, tentara Walanda asup ka sakola. Kirang langkung tanggal 1 Maret tahun 1848. Eta teh mangrupa pangalaman munggaran dina sajarah hirup jeung kahirupan kuring. Nyaeta mimiti asup sakola di kelas 1 sakola rakyat atawa sakola dasar di desa Citangtu Kuningan anu lokasina teh di kampung Lebak Burang nu mangsa harita mah disebutna teh Bubulak. Kacida pisan resepna jadi budak sakola anu mangsa harita macan aya baju saragam 3 zaman kiwari. Tapi papakean saayana. Budak sakola teh kaasup kuring teu make sapatu alias nyeker, bari ngelek sabak jeung lodong anu dieusian ku gerib. Anu mangrupa pakakas nulis zaman harita, sarta oge mawa botol cai paranti ngabersihan sabak sabada dipake. Kacarioskeun anu jadi kepala sekolah disebutna teh harita mah mantri guru, nyaeta Bapak Supriyadi Wisastra. Sedangkeun guru kelas 1 nyaeta Bapak Sastra Santana, nyaeta bapak kuring sorangan. Bapak ngajarna kacida alusna pikaresepeun ka barudak pinuh ku kadeudeuh ka sakabeh murid, sanajan sok sakabeung rada galak oge. Unggal isuk sakabeh murid dipariksa karapihan papakean sarta kudu nembongkeun kuku. Sing saha anu kukuna panjang pasti diteunggel sarta kudu dipotong saharita. Bapak teh ngajarna matak pikaresepeun ngagunakeun hiji metode anu alus dugi kagampil dituturkeunana. Sakapeung mah ngajarna teh diayakeun di luar kelas oge nyaeta handapeun tatangkalan atawa bari jalan-jalan ngurilingan lembur bari terus ngadongeng. Nyaeta nyaritakeun rupa-rupa pasualan. Utamana mah nyaeta ngeunaan lingkungan kahirupan. Bapak ngagunakeun model-model ngajar anu zaman kiwari mah disebut CBSA. Cara belajar siswa aktif. Sanes culu budak sinarulin wargi. Experiential learning, contextual learning, jeung sajabana anu ngaranna oge karen. Sanajan resep diajar di sekolah, tapi dak kaayaan kacida waritna. Sawaktu-waktu bapak kudu lumpat nyingkahan Walanda. Eta ge kungsi dina hiji mangsa. Nyaeta nalika diuk di kelas 2 sekolah dasar, murid-murid keur ngeunah-ngeunah diajar. Dak dumadak tentara Walanda daratang. Jeung guru anu keur ngajar teh nyaeta bapak kuring teu kanyahuan. Anjeunna luncat tina panto tukang, satulina mah lumpat nyalametkeun dirina. Satulina tentara Walanda asup ka jero kelas kuring. Sarta ngobrak-ngabrik ruang kelas bari nodongkeun senjata ka murid-murid nanyakeun ka mana guru. Kuring sabatul-batul teu bisa nanaon reuwas bae nu aya. Kacida pisan kejemna tentara Walanda harita. Malahan ceuk beja balerea mah salah saurang guru istri oge kungsi diperkosa. Di jero kelas rame-rame ku tentara Walanda, katut antek-antekna
Mitra Pasundan jejer carios katilu nyaeta indung rek diroga hala ku tentara Walanda. Kieu cenah cariosna mitra. Sakumna rahayat Indonesia anu mibanda rasa nasionalisme anu luhur jeung luhung pasti bakal miboga pikiran panengan anu sarua ka penjajahan Walanda nyaeta kejem. Kakejeman Walanda kungsi kealaman serta kasaksian ku kuring mangsa-mangsa kuring masih keneh budak dina mangsa revolusi fisik. Nyaeta dina tahun kurang leuwih 1847 dugi ka tahun 1848. Kacarioskeun dina hiji poe, tentara Walanda datang ka kampung Citangtu. Maranehna ngasupan sakabeh imah kaasup imah kolot kuring pikeun neangan tokoh-tokoh pejuang. Sarta neangan rupa-rupa dokumen nu aya patula patalina kana perlawanan ka Walanda. Ari kasang tukang namah lantaran jadi bapa teh kaasup salah sahiji tokoh pejuang. Nya imah teh teu luput tina panggeledahan tentara Walanda. Nyaeta dilakukan ku Walanda sarta antek-antekna. Kalayan beungeut nu gangas tul bengis. Maranehana ngobrak ngabrik sakabeh eusi imah. Harita kuring diuk jeung indung kuring bareng jeung adik kuring nyaeta Udi jeung Tata anu masih keneh laleutik pisan. Harita indung kuring teh keur kakandungan bulan alaeun ku Titi. Tentara Walanda ambek-ambekan tepuguh bari tumanya di mana anu jadi bapa ayana. "Hei, kamu orang, kemana itu bapak kalian?" Kitu kira-kira mitra pananya ti salah saurang soldadu atawa tentara Walanda bari jeung amarah ngabela-bela. Nananyakeun nu jadi bapa di mana ayana. Tangtu wae dijawab ku kuring sa dulu-dulu sakulawarga teh ku gogodeg tanda yen teu nyaho. Barang dijawab kitu teh tentara Walanda beuki amarah bae. Anu salah saurang ngaluarkeun peso balati anu tuluy ditodongkeun kana palebah beheung indung kuring. Bari eta tentara Walanda nu kejem teh ngajenggut buuk indung kuring. Nu satuluna mah tentara Walanda teh nyarita ngancam rek mencit lamun teu nunjukeun tempat panyumputan bapa kuring. "Ayo kalian, kowe orang, coba ceritakan kemana itu bapak kalian. Jawab cepat." Gitu wargi. Tentara Walanda teh ngancam nyata kudu nyaritakeun keayaan bapa kuring di mana. Kuring jeung Adi oge sadulu-dulu pada ngadegdeg. Sarta telila ceuri kadenge ti ditu ti dieu sabab sieun. Sieun mah nyata bisi indung di roga hala heug anjeunna teh nuju ka kandungan. Indung kuring ampun-ampunan ka tentara Walanda. Saurna teh ulah dipateni sabab karunya ka barudak. Tapi eta pamenta indung kuring teh teu ieuh ditolis saeutik oge ku tentara Walanda. Dina kaayaan siga kitu, kuring sararea geus pasrah sumerah ka Nu Maha Kawasa bari ngadoa sabisa-bisa ka mantena. Nyata nyuhunkeun pitulung ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Tetela doa ti kuring sakulawarga dikabulkeun ku Nu Maha Agung. Ku karesana Nu Maha Agung, ku pitulung Gusti Nu Maha Suci, ujug-ujug kapireng hiji sora. Nyata sora piluit panjang, minangka mere tangara atawa tanda, supaya para tentara Walanda karumpul deui. Alhamdulillah kuring sarerea salamet tina pangroga hala. Sarta nu jadi indung oge salamet dirogah teu diroga hala ku Walanda. Salamet
teu kirang sakedik oge. Jeung sanggeus ngadenge piluit panjang salaku tangara nyaeta merenti komandan tentara Walanda. Para bajingan teh buru-buru kaluar ninggalkeun kuring sakulawarga. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih nang tayungan kuring sarerea. Dugi ka indung masih bisa ngasuh ngatik ngagedekeun kuring jeung adik-adik kuring. Tah mitra, kacida pisan kejemna Walanda. Meh-mehan jadi indung kalingitan nyawa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maparin panang tayungan. Kuring sakulawarga ngalaksanakeun sujud syukur ka mantenna anu parantos nalingakeun kalayan Rahman Rahimna sarta muga ngahapunten sadaya dosa indung bapa kuring. Mitra Pasundan, jejer carios nu kaopat nyaeta monumen ti pangungsian. Cariosna kirang langkung kieu. Kulantaran kaayaan dina mangsa revolusi fisik beki werit. Loba urang kota anu ngungsi ka pakampungan di antarana ka wewengkon Citangtu. Tapi kula warga kuring mah ngungsina teh jauh nyaeta ka Cijemit Kacamatan Ciniru supaya bapa laluasa ngalakukeun hiji gerilya dina raraga ngalawan tentara Walanda. Di pangungsian rada lumayan teu riweuh teuing dibandingkeun jeung di wewengkon Citangtu sarta loba batur pikeun ulin di Cijemit teh. Biasana ulin teh nyaeta kawalungan Cipedak atawa di Ciuyah. Rupa-rupa kaulinan seperti main bola, tapi seseringna mah ulin teh di walungan Cipedak bari ngalalau. Hasil pangungsian teh boga monumen minangka saksi fisik dina mangsa ngungsi sawaktu zaman revolusi fisik. Monumen teh ayana dina pingping belah kenca mangrupa urut raheut tapi rada gede sagede lauk Tanjan. Anu rupana oge mirip lauk Tanjan. Poho deui ari persis waktu namangan anu pasti dina mangsa revolusi fisik. Kajadianana kieu mitra. Dina hiji isuk indung kuring rek syukuran adi nyaeta Udi. Nya kuring dititah nginjem peso cukur ti salah saurang warga desa. Kuring ngagedik indit ka anu dituduhkeun nyaeta pikeun mawa peso cukur teh. Kacarioskeun nalika keur leumpang mawa peso cukur teh. Eta peso cukur anu kacida seukeutna teh dibawa keupat. Anu ujug-ujug tina keupat teh peso cukur ngagores kana pingping belah kenca. Atuh puguh we ngaraheutan pingping. Getih awor-aworan kuring ngacerit sakuat-kuatna. Puguh bae nu jadi indung kuring kacida reuwaseunana sarta tatangga pada pahibut harayang nulungan. Dina mangsa harita mah teu aya nu ngaranna dokter, mantri, atawa puskesmas. Jadi ditulungan ku saaya-aya sabisa-bisa di kampungnya eta ngagunakeun daun seureuh anu diolesan ku minyak kalapa tuluy dibungkus ku kain lain perban da teu aya. Unggal poe, indung kuring tulaten ngebersihan sarta ngolesan minyak kalapa sarta ditempelan daun seureuh. Bapa kacida benduna kanu jadi indung tina eta kajadian. Tapi da arek dikumaha. Kalaya nahan ka nyeri anu cukup lila oge, tungtung lama eta raheut teh cager sarta garing. Anu satuluhna ninggalkeun tapak anu moal leungit sapapanjangna. Nyaeta urut raheut sagede lauk naplok dina pingping. Eta urut raheut teh mangrupa monumen kalakuan mangsa keur budak. Sajaba monumen perjuangan dina mangsa penjajahan Walanda. Unggal-unggal ningali eta urut raheut sok inget kana kalakuan mangsa keur budak sarta mangsa revolusi. Bari taweleh syukuran ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu parantos masihan panang tayungan. Mitra Pasundan, jejer carios nu kalima nyaeta ngompolan nagri Walanda. Kieu cenah cariosna numutkeun Pak Profesor. Kakejeman Walanda sawaktu ngajajah Indonesia kaalaman sarta kasaksian kukuring sorangan sanajan masih budak kene. Kukituna kawangun dina pipikiran anu jadi wang-wangan pribadi.
anu tuluy jadi rasa hiji nasionalisme tu rasa antipati ka penjajah sarta timbul kahayang lamun geus gede hayang milu bajuang ngangkat senjata ngalawan penjajah Walanda ngudag kemerdekaan. Balukar kemerdekaan anu ditebus ku nyawa para pejuang. Kuring menang kesempatan nuluykeun sakola nepi ka derajat anu leuwih luhur. Kira tahun 1887, kuring menang kesempatan ngalanglang ka negara Walanda dina raraga balik ti Amerika Serikat. Di jero batin kuring masih nancep hiji rasa yen kumaha bae oge Walanda teh kungsi ngajajah Indonesia sarta nyangsarakeun rakyat Indonesia. Rasa antipati tacan sirna anu tuluy nimbulkeun teh hiji tekad hayang ngiihan nagri Walanda saupama geus nincak nagri Walanda. Ti barang ngapung ti New York rasa hayang kiih ditahan pikeun dicicikeun engke di nagri Walanda mitra. Saanjogna ka kota Amsterdam anu pangheulana di teangan teh nyaeta WC alias toilet. Kuring langsung asup ka eta WC tuluy kiih maninikmat pisan lantaran menang nahan salila-lila. Batin kuring ngomong, "Heug sia, ku aing dikiihan nagri ieu anu kungsi ngajajah Indonesia jeung kungsi nyangsarakeun rakyat Indonesia." Mitra, aya hiji rasa sugema dina jero batin sabab geus ngalaksanakeun tekad anu mangrupa ekspresi rasa nasionalisme katut antipati ka penjajah. Lamun ku urang ditalungtik memang aneh jeung aheng eta kalakuan kuring. Tapi nya eta kitu kanyataan anu kalakonan sarta dituturkeun ku kapuasan pribadi. Sakapeung mah hayang seuri ari inget kana eta kalakuan. Kuring pirang-pirang nuhunkeun ka para syuhada, para pejuang kemerdekaan, nepi ka kuring bisa ngarasakeun nikmatna kemerdekaan, sarta bisa ngalanglang nagri anu kungsi ngajajah Indonesia. Nyaeta nagara kuring. Muga-muga para syuhada sing kenging tempat anu pangmulyana sareng dihapunten dosa-dosana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bandung 23 Desember tahun 2014. Nunyerat Bapak Haji Muhammad Surya. Atur nuhun kakersana Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Surya utami nama ka kulawargina atapi ahli warisna wireh ieu carios teh tiasa didongengkeun ku sim kuring saparakanca oge ka mitra Pasundan anu sanesna. Hatur nuhun kana pangdeulna sareng oge pangdoana ka sim kuring saparakanca. Mitra Pasundan rupina sakitu dongeng Sunda nu kapihatur ti sim kuring saparakanca. Mugia ageng sih tawakukna hapunten kana samudaya kalepatan-kalepatanana. Hapunten oge bilih dina dongeng Sunda nu ku sim kuring saparakanca dipedar aya nami atanapi ngaran patempatan anu kasebat kasabit atanapi naon wae estuning mangrupi bagian tina jajar carita dongeng Sunda. Sumangga mitra Pasundan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.